Jampangnya si Amun neangan. Aduh, kumanya di mana? Sebah ka ditu ah. Si Jampang lain itu cobaan ke itu si Jampang. Ya. Oh bener si Jampang diteteangan ku si Ambu. Aduh parah si budak. Jampang, astagfirullah. Mana kada di dieu? Batur mangis balali, geus sore. Gini orang tadi di kene. Untung aya maneh. Geus aya urang balik. Ayo. Ambu neangan mah dicarekan. Duh, si Jampang kemana nya jeung si Dulo? Kayak kieu can balik. Sepi harewangeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, Capek. Dulo, siapa? Kan istimarana. iya gara kadang ngeulang di sawah. Emangnya kok naon Jampang ngeuleung? Urang teh kapikiran si Gobang euy. Beberapa bulan teu panggih jeung manehana. Biasana beres latihan teh ulin. Barengan seserian, aya nama boro-boro panggih jeung henteu. Geus atukeun bae lah, kalau dipikiran. Kala. Boleh? Ai si Ambu ka mana? Dia teh kalebak. Mun salah mah ngaladoun sampe. Oh, ngadaun sampe nya geus atuh. Bae ai ngadaun sampe mah. Bisa, urang mana heula? Urang heula atuh urang saradaguan lila. Bisa urang gelat geus urang tadi ngejemput si ieu urang heula. Urang heula. Urang heula. Geus urang heula. Anjir, pajagaran oge tersare deui. Sieun ngaudangkeun oge. Ngeri. Jeung mawa aduh. Kita mau bedog segala di. Tutup isadeko sepat. Baik, tangguh udah mana eta geus latihan. Udah kenalah geus. Aduh, untung saya tadi nak ngawain dulu yuk. Ayo teh ngimpi di leukeun ngasuru be budak anjing. Astagfirullahaladzim, si aduh. Naon saya teh? Luas ayo kali. Aduh, murah jalu. Naon? Kan made latihan, Pak. Oh, latihan. Jeung barudak nanti harusnya. Nya, sareng barudak, Pak. So, di itu latihannya. Tapi barudak kamarana itu. Berarti nggak ngapalkeun tinggal ku abah. Yuk. Mun Pak siap. Siap, apa mas siap untuk. Yuk, bari itu. Itu Pak. Kami dari itu Pak. Yang iya, dok si beungeut teh aing ngecai. Mang apa? Nah, Di tacan di tangan. Di atasan itu Pak. mana udah itu? Iya. Semua kurang mana udangkeun bajagra mah. Eta badog cekeut mun ciga namanya kuat kasosak gitu. Tangkan bulu bieu nu tengah bulutuk. Ngeri. Latihan ayeuna mah. Sieun. Wah, latihan lah. Aduh, barudak kamarana cenah. Anak surang ka dieu. Tadi urang teu dahar deui. Meulahan teu dahar teu naon. Carekan itu si mama dieur pokona mah. Terus udah latihan. Kira aku udah latihan sorangan. Baik kita sorangan latihan. Tapi udah urang teh can sare sare. Sakedeung mah pun siapa jagrana. Terus hees. Gila. Pulang cigan nu sare. Ongko ada latihan ka molor kumaha teh?
Cepat geuring. Ai ka ai tadi nganggo beuringkeun untung. Cepat geuring anu tadi mah. Kan barudak bawa ke datang teh. Hah? Sok tinggal ngasakeun. Ya, Berarti Pak. sok asakeun. Berarti diasakeun aja lah. Asakeun. Asakeun. Silban nangtang ka maneh. Kade siap. Jadi jahat teh. Anu lah. Bismillah. Ajar teh. Sok. Oh, mudah-mudahan. Sok. Tuh, kan uragan bijil tuh. Kan uragan deh. Wah. Sekarang mau mana? Ya, sok bijil tuh. Kejong. Apa ken? Indonesia. Gus, cukup. 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 Mana? Jurus kayak jadi pikat tuntas beres. Kadek hiji. Ulah agrok poe beutut. Ulah sombong. Ulah digung. Siap, Bah. Benar. Kadek. Berarti artinya udah bisa mawana. Siap. Benar. Ulah poho man diajar salat dah. Diajar salat. Masakeun 5 waktu. Silat teh salat. Tuh, silat salat silaturahminya. Antara urang seni budaya urang teh kedah dimulai ke urang. Ulah cudog-dog tinggal igal. Benar. Kadek. Dimulai silat pencasilat teh. Hah? Cukup kanuragan geus alus banget. Kadek kanuragan ku benang puasa mana. Nya, aman. Boga ilmu. Abah boga senjata mah dibikeun ku abah ka mana. Can waktuna ka mana. Cukup mana. Ya kemana enak? Istirahat. Istirahat, Bah. Oh. Tadi mana geus latihan geus cukup jurusna kanuragan geus alus mana. Tinggal batu mana kamarana ya Bukan pada. Bah. Bah. Waalaikumsalam geuning eta sia datang alah. Aduh. Bro, siap, Bro. Mak, Siapa? Nah, siangan aya opatan dulu. Ka mana si Kemet? saya Bah tadi diajak oke teu damang si Kemet teh. Nyeri naon can si Kemet teh? Luka Bah, panas tiris meureun. Oh, panas tiris mah ubaran tuh nya ku babadotan Mun Bah. Gosok keur beungeutna cager lah. Diwartaskeun Bah. Teh yang kemarin nya moal sakarung babadotan beungeutna. Gisik Kemet. Tah, ayeuna sih geus latih tadi Abah. Ngapalkeun asak bener. Kanuragana halus jurusna. Tah ayeuna manehna ngasakeun deui. Mun Bah. Ada barang Bareng. jeung si Jog Gobang. Gobang. Aduh. Kalaresan saurna gobang teh hoyong diajar bedog bah ka antus. Oh, Mun insyaallah. Sanggup Gobang mah bedog maneh. Sanggup, Pak. Tah dilatih si kentus. Mah ku abah, si kentus lah. Mah ku anak abah ku awe moal engka deui. Da ieu we si jalu si kentus. Hati-hati manehnya. Gerakan bedog teh kumaha. Yo, kudu anak-anak abeh kudu nyaho. Di paguron abah teh diperebutkeun senjata teh. Hiji Trisula Sakti di abah. 2 Pacul Sakti. Apa Pacul Sakti? apal teu maneh. Sersilap Pacul Sakti. Yo nu gabung imah di pacul tah pendasi. Nu naon ngabon ku pacul kabeh. Tah Pacul Sakti ngaranna. Bener henteu jamatan gede ku pacul dikeruk makuleungeun. Tah Pacul Sakti ada apa? Sarieun kabeh. Jawara-jawara ku Pacul Sakti heuh. Sok ada mana? Geus aya di abah senjata eta. Aya di waruga abah eta mah. Kayak dipicilkeun ku abah. Sok maneh diajarkeun bedog. Bedog jeung si kentut. Di mana di bibir itu di Karang Doma di mana? Ah di dieu we Bah. Di dieu we.
Ya, latihan, nggak penting ya. Ayo, Penting teh. Ayo atuh. Nah, buru. Sok tadi cara ricing. Oh. Tahu mana. Sok buru tuh. Sok saat latihan orang ngadu akhirnya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sok ah. Tuh, geser baju tadi. Terus. Urang di dinya. Naon mana? Kan urang teu bisa, can bisa. Oh, bener eta. Pina el. Bang masuk. Tuh. Tuh. Siap. Kalian kemana? Nah, ke dari itu. Itu kan itu ngaris. Maksudnya saya banyak gerak. Ayo makan, geus beres. Beres siap. Main ke jalan bedog orang. Ayo atuh. Tas sih naik diajak. Oh, main kasih sila. Ka urang mah geus jago. Ambil ke mana? Tuh, mana? Prank. Ngapain bajagran eueuh. Kumamun aya kumamun carekan paling ditakol. Rumah leutik kan leungit teh mana? Ngeprank biasa. Untung we eueuh bajagran. Pan aya si Gobang nu anyar biasa. Yuk, punten heula. Bisi kasabat euy. Mau ngerak atuh. Kasabat tah. Murah. Sirah, kumaha ka itu? Bang. Itu Di dieu. di warung itu. Mentong heureuy cek siapa aja gerak oge. Emangnya kumaha kalau gitu? Kebalik. Teh apa lah Tuh, tuh? turutan otakna. Baik kan nih? Amanda ngacapruk. Itu dia. Sok kumaha? Tadi dia. Ya. Ah, ya. Heh. Tuh, tadi dia. Ah, Tuh. dinya bukakeun. Buka. Tajong, Tajong. gajengkeun. Ngajeng ka dieu. Asupkeun. Tong dikadiekeun atuh euy, tong dikadiekeun. Eh. Pani teh geus haling tadi teh Heuh. kitu teh. Rek sabat, erek. Sahabatnya. Erek. Dia, geus, sok jadi tim mimiti Tadi mana sorangan. kitu. Baik atuh Bang euy. Oh, baik. Kumaha eta Anu mah sabari asli. guru teh Oh, kurang asli. nu halus. Seri. Bisaan saya teh. Sok, Oh, acan. sok. Tak bisa mana itu? Bisanya? Bisa, kayak ada gua Bajagra, beja ke Bajagra. Cewek geus bisa gitu. Alusnya sakitu. Betul. Sok, Alusan kena urangnya. Alusan kena urangnya. Baik mamane. Mana we lah. Bek latihan. Euy, Bah Jagrana mana? Urang mah angger euy rek nungguan Bah Jagra kumaha komandan. Daripada nungguan salila-lila sok mana latihan heula sorangan yang barudak. Engke we pan urang mah hayang ningalikeun ka Bah Jagra. Bae dah ya. bae dah. Emang mana Cicing bisa? siapa piluhun? Emang mana bisa? Henteu. Tahu itu gerak. Geus we urang mah nungguan Bah Jagra pokona mah ke Bah Jagra datang karek urang dar. Jadi sok bari ngadagoan. Kita latihan hararese. Nya aduh. Dulur mana teh? Akas di karewon. Tarekan mah sesuatu teh. Itu lah. Apa tidak ajak tuh? Udah aing keur marmot kieu teh yeuh. Ya. Sok latihan. Abi jeung ieu Bah. Heeh, biasa. Asakeun. Atas banyak kamari Bah. Oh, sok. Ayo. Kasar sia lah. Dari sini. Sok ningali. Sok latihan duaan mana cing seru banget. Mun, Bah. Apa Siap, Bah. geus ya? Siap. Jurusna cing alus, kanuragan cing alusnya. Siap, Omat. mantap. Oh, sok. Cing bisa mawana mana sok. Latihan. Tinggal itu apa? Tuh kuda-kudana tuh.
cukup sakitu oge geus cukup tinggal ngapakeun tinggal ngasakeun maneh keun aya isu epagetonya asakeun deui nya jadi masih kena aya poho maneh jurus-jurusna kanuragan ge can sekian persen can tuntas kabeh kumaha loba puasanya berpuasa Senin Kamis berpuasa menang mani subuh udah ibadah jah salat jah salatnya nya nu 5 waktu sok enak lemana deui enak ayeuna mah palingan bubar bah bubar apa deuk para kelencinya jeung Roma tuh ngalikeun deuk kaliwata jeung saambu ditu ngajeng bah sok abi ulah tuh banyak sama barudak itu jik ini yuk bah salim bah tacan salim jik assalamualaikum salam Gelo, orang mau diajak. alah heueuh poho El Kira tuh orang ajakan barudak kabeh saling mana ka bajagra. sok tuh nya Aja. Oh ya, Bah. wah wilabahnya sakit wae latihan teh mun bah bari ngapalkeun deui manehnya wilabah kadenya abah teh boleh teh boleh mare pengarahan ka maneh aja silat mah kabeh gak halus nuhun goreng halus ku bersatunya siap di seluruh batur urang saturami pada program-program teh urang teh kedah silaturahmi silat mah kabeh ge sarane sarae itu nya titu abah amat nu jujur semangat tekun ulat arek lapo ari ibadah siapa ngajaran salat 5 waktu siap amat mangabanya abah mangga kasep sok kan tulikeun deui Mbah karena oneng Iya, Bah, ke pemilihan bonteng. sok pilihan ke ieu Masa? ayeuna nya Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saha? Ya Abi Jampang guru. Oh, maneh Jampang. Heuh, sok ka jero ka dieu. Sok diuk Jampang. Mun guru. Neng, ngadamel kopi 2 Neng. Kanggo si Jampang jeung Bapak. Ya, nuhun Pak, sekedap. Sok kumaha Jampang? Aya naon maneh ka dieu? Nah kieu guru abdi teh kaingatan cariosan si Gobang Nah, si Gobang ngomong naon gitu ka maneh Jampang? nya pas terakhir panggih teh si Gobang teh ngancam ka abi guru manehana dek ngahancurkeun parguruan sareng ngahancurkeun abi. Nah, si Gobang teh jadi kitu nya. Buka teu terang abi ge guru. Oh, nya geus we kieu aya nama maneh giat latihan jeung si Neng, latihan tongkatnya. Siap guru. Ku Abah geus diizinan maneh ayeuna latihan tongkat jeung si Neng. Nya kitu we keuna aya si Gobang mah suatu saat pasti maneh bakal panggil jeung si Gobang. Mun atuh guru aya kitu mah abdi ka tempat latihan heula. Oh, atuh eta inum heula kopina. Mun guru Sok inum heula kopina. ditampi guru. Sok.
Tos satu guru, abi mangkat lah. Jung atuh Mangkat ya. kayak si Neng nyusul ka ditu Hmm, kena siap. pelatihannya. Siap guru. Sedap atuh Pak, Neng minta heula Ya gelas. sok Neng. Sok tadi Neng abah aya piobrolkeun ka Neng. Kieu Neng abah teh rek nitah kan Neng. Rek nitah ka uang maneh. Deuk nitah nyopot senjata Trisula ka uang maneh ka ditu ka kampung Jengot. Nah, perjalanan teh jauh di dieu teh. Aya 2 poe 3 poena lah perjalanan teh. Wayahna Neng ka ditu kasih wa obrolkeun wa Neng teh keamanatan ku bapak di warang nyandak Trisula gitu nya. Nah, gitu irak isuk teu naon rek ayeuna sore ge teu naon kumaha Neng we eta mah. Tapi cek bapak mah mending kana isuk-isuk. Jadi teu moakeun teuing gitu ari sore mah kan keung. Nya muhun atuh Pak. Enjing Neng meureun angkat enjing-enjing. Nya nuhunna kitu Neng. Didoakeun ku bapak sing salamet. Di Amin. jalanan ulah aya naon-naon nya. Sok ayeuna mah tuh geura susul si Jampang karunya bisi ngadagoan. Latihan digera dilatih heula si Jampang tongkatnya. Nya atuh Neng ke tempat latihan lagi Nya Pak. sok. Neng, hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini diajar tongkat, Pokok sudah bisa. tinggalikeun heula geus. Sok. Dia. Tuh. Dia. 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 Tah gitu. Sok diajar. Siap. Neng. Nah, latihan tongkat teh soranganan. Lain dilatih si Jampang. Jampang di Jewang. Siap guru. Sok guru. Diajar. Urutan. Ya. 2 Yuk 4 5 Tukangkeun Genep 7 Loncat Yuk Kumaha kata? mana mah Sok deui. Yuk Loncat Yuk Kaki dia puterkeun. Tuh. Tah, gitu. Sok aya ngapalkeun sorangan. Siap. Nu bener. Halus. Beres. Geus beres. Sakitu heula bisi loba teuing. Tuh. Capek. Heeh, geus capek banget tuh. Pak, si Jampang teh atos latihan. Oh, nyangga satu Neng ada si Jampang geus bisa mah. Tapi keheula ya teh. Saware deui kamarana baru dak si Duleh. Teu apa, Pak? Apa nah ka mananya? Cik teh yang dilebak. Sugan aja kehe teh kamarana ngaradot lain latihan ngarun kakak arulinnya. Cik ku Neng teangan kumana Jampang? Mohon guru, siap. Ayo tuh, Bang. Ayo. Ai si duleh jeung si boy yang kamarana. Teuing atuh jara rambah ulin teh. Jangan ka ditu sugan aya. Hayu atuh. Capek deui Itu lain tinggal gerak. Heuh eta. Boeng. Kela, enaknya balik sedang deui oge. Dule. Itu guru nungguan. Guru nungguan. Apa ngambek sia? Urang enak adenya. Ai maneh ngalanaon? Atuh, heula mun aya belutan mah teh. Cenah keong. Galieur. Maneh ngalanaon eta? Hayang ngadat. Itu adat-adatan.
Ayo sampeurkeun. Buru. Kakak ngarurak. Ayo tuh, geus sampeurkeun teh. Gara-gara mana nyala belut. Si itu nu ngajak kan. Ayo. Ayo tuh. Ayo. Buru, itu guru geus nungguan. Pokokna mah kudu ka ditu. Ngambek si bapak ngambek. Urang teu heula. Pokokna mah marane kudu ka ditu. Ayo ah Jampang bisa dicarekan. Ayo. Omat ka ditu. Bisa diketrok. Ayo tuh sok setur atuh. Aduh, siapa? Tarah ningali doa teh. Yang mana? Oh, yang mana? Oe ngatu nanaonan. Oh, segan-segan teh ulah loma. Buru-buru. Aduh. Mana sepi wae. Oh, ayo bisa. Mana? Itu. Oh, bener itu. Coba tuh, coba. Weh. Cetik renang dia mana ser di dia. Ora kamarahan lo bae bating. Nu sepeda euy. Ngiluan tuh ya. Ayo tuh, yang orang sepedahan mana? Kamarana itu? Ayo orang sepedahan yang orang. Ayo tuh. Satu orang euy. Urang mau aja ket tadi dah. Ayo, ayo. Kau saya dulu tuh gila, beli. Ya buru menguang, cek. Bose. Sudah hese ya. Jurang men. Bantuan antepkeun. Si marmot mana? Ada tuh orang kayak asup atuh. Ayo sama mana ada tuh. Mana ada dari Jepang sama. Jadi basuh. Nok ah. Berani Mulai ke mana? Teuing tihang. Meureunnan. Tinggal di tarangna jangan. Bisa lihat mana ya? Bagus ya. Ayo tuh. Kumaha sana cai? Hah? Kumaha sana cai? Naona. Tiris. Maneh kurang rek. Bal sia. Maneh kurang oke. Jadi naon jeung hayang ngejemur. Nah, si itu atuh daun. Tahu reman. Siapa bakal carekan ku guru na ieu sepeda. Euy, da maneh we pokona mah dicarekan nama lain urang. Bae bagus. Otak. Sok maneh ngomong gitu situ bal. Otak da bagan maneh. Aduh, kehet sia karek daratang wayah kieu. Ya. Ieu da guru, karon guyang gerak guyut tingali. Da sieun. Lain eta sepeda dewek dipake naon eta kuat bararaseun gitu. Tadi teh heureuy kan abi teh hayang jadi hayang jadi pembalap. Pasti lobaan teuing kumaha. Paung atuh dah. Balik pisan boga murid teh. Gas di mana nih kan Gas mani kan itu. Baik, mani. Biasa di mah. Da latihan kumaha? Isuk deui we latihan mah. Wah, balik. Udah gara-gara maneh aing ge ngalieur ke musim. Buru isuk Pusing. Kalian kumaha?